Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kampung Cigawir ini sahabat ya, Desa Cigawir, Kecamatan Slawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia ya. Di sini saya meliput suasana pernikahan Neng Nilam dan Saudara Hilman ini sahabat, dan rombongan alhamdulillah udah sampai di lokasi. Ini rombongan prianya katanya dari Ranca Panjang ya. Oke sahabat, seperti apa keseruannya? Simak terus video ini.
Punten Bapak. Parunten Ibu. Parunten. Kita sebenarnya dua usaha Alparantos dan Bupati dikumpulkan dari sunnah Rasul. Insya Allah ngajak kami ngajak hukna Neng Nilam Devi Pramesti nyata putri anu kahiji titilu bersaudara putri kakasih pas berbeda kulawan besar di Bantus biasa berbaris biasa kangge estafeta canakan saya teteh para pagar ayu sebatas biasa berbaris sila masih selanjutnya pakai salaman dulu tahan ninggal kamera mah selanjutnya cipika cipiki cium pipi kiri cium pipi kanan tahan satu lagi mama tahan alhamdulillahirobbilalamin mangga mama ingkang besan yaitu Pergu Besar Bapak Kiai Haji Raden Mundur Jamil kali Ibu Siti Kabilah Almarhumah karena kesayan di Palawargi Tiraja Panjang pemugi kesayan di Palawargi Pulau Besar Tiraja Panjang dibalas ku kesayan nanti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga tiasa dibantu sudah estafet ke mangga alhamdulillah sakieu seueurna cacandangan atau napi hantaran saur orang Sunda mah seserahan di dicana ieu teh hiji tawis seueurna doa seueurna restu kanggo Cep Hilman kali Neng Nilam anu sedep di baris ijab kabul mudah-mudahan ieu dipasihan kalancaran dina prosesi agatika. Bapak Ibu hadirin anu kusyukur dihormat rupina sambil sesi simbolis serahan menepi estafet sekedar nyata acara dianti-anti ku orang sedayana nyata prosesi agatika napi prosesi ijab kabul Nilam Devi Pramesti kali Raden Hilman Nasiruddin sakedap di baris dikawitan namun satacan ieu prosesi agatika dikawitan pangapunten anu sageng-agengna Bapak Ibu tengirangan masalah goreng atas nami pangatur waktu pangejab acara salami prosesi agatika hapunten rupina aya palanggeran anu bari kudu syukuri nu kahiji hapunten pisan kangge ibu anu gaduh salajengna syukuri ngulam kangge wali nikah ramanaku anjeun Neng Nilam kersana Bapak Muhyiddin di hatungan linggi. Salajengna syukuri ngulam kangge saksi ti calon panganten pamaget kersana Bapak Imanuddin di haturan linggi. Salajengna syukuri ngulam kangge saksi ti calon panganten istri kersana kesepuhan Bapak Kiai Haji Anang di haturan linggi. Salajengna simpul ngulam kangge anu baris ngadugikeun khutbah nikah atau ngadugikeun maidatul hasanah piwuruk nikah sadacan dina proses agatika simpul ngulam kangge kersana guru nyata kersana Bapak Kiai Haji Raden Agus Muhyiddin di haturan linggih di meja akad. Rupina kanggo anu baris maoskeun doa saparatosna prosesi agatika nu insyaallah baris disangkeun ka Sayyidina Al Mukarram Guru Sikuring kersana Bapak Kiai Haji Anang kangge anu baris maoskeun doa salajengna Bapak Ibu hadirin anu kusimun dihormat sumber ngulam kangge calon panganten pamaget nyaeta Raden Hilman Nasiruddin di hadran niki. Bapak Ibu hadirin anu kusimun dihormat
salajengna kangge ngalangkepan dina syarat rukun nikah simkuring baris agetraan atau pi gulem kangge calon panganten istri anu baris dipilih dijajab ku para pagar ayu nyata ku para pendamping pengantin simkuring gulem kangge Nilam Devi Pramesti. Ya, yakin 100%? Wah yakin selesai. Alhamdulillah hari yakin mah. Pilih lepat pangersa. Jadi upami laporna ku awi bandiri ron deui kalebet gitu. Tapi alang parantos. Mangga rupina bisa dipersilahkan kage calik ku Aa. Dipersilahkan heula. Mangga. Dirague atunya upami ke apal-apal mah kumargi anjeunna linggihna di pasantren pangersa. Insya Allah lah dipasieun kelancar sadinten nu sanes mah samingon 2 sasi mohon alhamdulillah mah sadinten ge insya Allah lancar. Rupina tangiran sama simkuring kangge mimpi dina prosesi akadika rupina pangapunten kangge nu sanesna teu aya anu nyaketan di meja akad kangge prosesi akadika supados tiasa berjalan ikhlas dan lancar. Simkuring jangakeun Kaksana petugas PTN Kantor Usaha Agama Kecamatan Selawi Kabupaten Garut kersana Bapak Muhyiddin kami waktu sering kehormatan di sini. Innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raden Hilman ya Raden Hilman Asyuruddin nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tetes kaula wasta Nilam Devi Pramesti kalayan nange mas kawin emas 21 gram dibayar tunai. Langsungnya nah begitu ayeuna kontan langsung kumil tuh etanya denya sama langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Raden Hilman Nasiruddin nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tetes kaula wasta Nilam Devi Pramesti kalayan ngange mas kawin emas 21 gram dibayar tunai. Nikahaha wa tazwijaha bil makril mazkuri naqdan. Bangga. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada akad nikah abdi nyuhungkeun disaksian ku sadayana mayar mas kawin kabojo abdi kumang rupi perhiasan emas 21 gram pamugi ditampi kalayan dimanfaatkeun. Ucara ke abdi Allah pada dimanfaatkan. Sekedar apa? Disimpan dulu neng. Nah gitu. Anu lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 14 April 2024, saya Raden Hilman Nasiruddin bin Raden Mumud Nur Jamil berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Nilam Depi Pramesti binti Muhyiddin dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperpedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000 sebagai iwad pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Garut, 14 April 2024. Alhamdulillah kupina prosesi job kabul neng bilang kali cek rumah paratos rengse nikah untuk istri tetehnya tegak tuh, tetehnya tegak, teh nilamnya tegak tuh, karena tegaknya biar bagus. Gitu kan. Baik Bapak Ibu, hadirin hari ini pengantin dibaluti para petugas di Bupe Prasmanan kangge nusanesna saatosna antrian seep para kesepuhan, para kiai, para ajingan sementawis ditutup deui kang Ibu Pena lajeng ke saatos sungkem mangga dibuka deui mangga ditutup lah Ibu. Baik, hari ini kedua mempelai kita, raja dan ratu sari kita yang sudah di make up ya atau sudah dibuat tambah cantik. Hari ini persembahan make up wedding by Yumna Wedding dan juga wedding etaya persembahan dari Yumna Wedding Gallery. Dan hari ini juga untuk dekorasi pelaminan yang sangat cantik, ini persembahan dari teman-teman dekor dari Yumna Dekor yang beralamat di Jalan Bandrek Kersamana, Kabupaten Garut. Dan hari ini teman-teman fotografi, videografi dipersembahkan oleh tim dari Diksitografi dan juga dari Rama Ramdhani Video, dan juga untuk persembahan tender sound system by Abah Opik Sound System featuring Gambus Al Halim dari Tarogong Garut. Dan juga nanti ada tim vendor dari Wedding Effect, persembahan dari Sadia Wedding Effect, dan juga didukung oleh teman-teman YouTuber di Selaawi, gudangnya YouTuber di Selaawi, ada Pur Channel beserta teman-teman yang lain ya. Pokoknya selamat bertugas, selamat mengabadikan momennya Nilam dan juga Hilma. Gaya bebasnya Pak, kita lihat Bapak Muhyiddin pendukung siapa? 1, 2, 3, Pak Muhyiddin. Gaya bebas, wah nomor hiji mah. Jempol. Baik, masih standby Pak. Teng Marcella. Santai. 1, 2, 3. Gaya bebasnya teh, Bapak, gaya bebasnya Pak. Kita lihat lagi Ibu, gaya bebas 1, 2, 3. Siap, Teteh. Mama sesi foto informasi 6 kedua orang tua dari mempelai pria dan juga mempelai wanita, diwakili oleh kakak tercinta dari AA Hilman. Siap, di sini 1, 2, 3.
bebas Pak. Ya bebas apa? Jangan tegang, Pak Muhyiddin. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Bapak Kiai Haji Raden Bubun Durjabi beserta Ibu diwakili oleh kakak tercinta dari Hilman. 1, 2, 3. Coba gaya bebas. Siap. 1, 2, 3. Apunten Kang masih kantor? Aman, siap. Lihat kamera dulu. Untuk suami dan istri tercintanya, standby dulu. Dari tahan dulu. Tahan, lihat kamera depan. Setelah ini ada sesi foto inti sambil nunggu Bapak Kiai Ramana Ahilman. Mantu-mantuna Bapak Kiai standby. Gaya bebas Gaya bebas ya Pak. semuanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Masih standby. Miring dirapatkan biar masuk ke frame. Digeser lagi. Geser lagi. Oke. Bapak Kiai parantos rengse. Bantos sana pamitos rengse dibantu wae di piwaran kadieu di hadiran tinggi kangge Ramana Ahilman. Sekadar pula Ibu. Lihat kamera formal dulu semuanya. Siap. 1, 2, 3. Tahan. Ini adalah keluarga besar Bapak Kiai Haji Raden Bubun Durjamil dari putra putri terbesar sampai dan mantu terbesar sampai mantu terkecil. Gaya bebas lagi. Gaya bebas lagi, cantik kan? Kurang kompak sebelum bentar gaya bebasnya. Oke, bilang sak. Siap. Boleh. 1, 2, 3. Asik, terima kasih. Mama, dengan ia syariatan disaksini kepada warga hakikat disaksini ke Allah. Dinten ia abdi rumpahun di pekanan mama. Dinten ia abdi rumpahun di pekanan teteh. Senyaba dengan hadir dan rebung ulang sakit kepingahan. Karena kasayan mama, kasayan teteh, ogi kanya mama, kanya teteh. Dengan ieu tiluhur sausah pramon abdi teh anak saenggas numpang abdi. Abdi sejanjieun pangapunten ti mama. Hatur nuhun mama. Geulis kasih anak mama. Oge adi teteh dihampur geus ku mama. Dihampur aku teteh kasih. Hampura mama oge kahidup. Hampura teteh oge kahidup kasih. Didoakeun ku mama oge ku teteh pamugi hidup doa. Sing jadi keluarga anu sakinah mawadah kali warahmah waluya baca bagai kasih itu mama betul tetehnya kan suruh doa anak mama suruh doa anak teteh kasih pasti doa anak mama kalau para putra suka bilang baru mangga hayong dua doa kemudian sepuh jagantos ibu kasih rakah hidup. Alhamdulillah teteh ngali ka mamah anu ingal tenepi raka anu ingal oge ngali ka mamah anu ingal mengambil sumpah dengan mamahna kawis ajen kawis hormat abdi kurujantan sepuh dinten ieu sumpah anu ngawihkan ka mamah sejauh yang diangkat putra pituin mamah alim di wilayah sareng putra mamah nu sanesna sejauh yang diangkat rai ku teteh rai pituin teteh alim di wilah-wilah sarang raka rai teteh nusanes gelis kasih anak mama di aku ku mama kasih di aku ku teteh gelis didoakeun ku mama oge ku teteh pamugi hidup doa dina jeung kabacaan dunia katun akhirat dipeluk teteh gelis dipeluk mamana suhun doa putra anu engal mama hoyong diangkeun putra pituin mama
keur diangkan rai pituin teh pasipun doa anak kalau para putu segala lapah rumah tangga kalau doa kurujakan sepuh. Alhamdulillahirabbil alamin peserta salajengna mangga mama oge teteh ninggi ibu salajengna teteh ngadeg deui sareng aa mangga mama tiasa ninggi ngali salajengna bapak tiasa ngalikan tempat di peran para putrana rupina ramakna ku anjeun Capilman diwakilan ku rakatna mangga bapak saling di peran para putra gelis kaset di peran hidup ayam liatan sepuh hidup ramah hidup anu parantos berjuang nganapkahan hidup ngurus hidup siang dijanjikan wongi-wongi dijanjikan siang ku bapak hidup dangukan ku hidup gelis kaset lamun induk disebut tunggu rahayu sedangkan bapak disebut tangkal darajat hanya ang induk jeung bapak sok layak hiji ngawujud ngajak elek dina rupa nu jadi anak mangga sun panangan bapakna panangan anak kaset nyuuh di pakonan bapak cepeng masakan apa pak iya abdi oge aa iya abdi rai abdi dinten iya sareatan disaksini ku kadang wargi hakikat disaksini ku Allah dinten iya abdi sungkem di painan bapak sajaban ngahaturkeun rebunuhun naksa ketika pingahan karena kasayaan bapak hanya apa abdi rumaos pisan abdi sok minang musingkeun ka bapak sok minang musingkeun ka aa dinten ieu tinuhur sausap rambut abdi pak tihanap saibas gampal abdi alam pamugi aa oge bapak tiasa ngahapunten gelis kasan anak bapak dihampur aku bapak gelis dihampur aku aa kaset hampura bapak oge kahidap gelis bisi selama ieu can bisa ngabagiakeun hidup kanyaan kahoyong hidup gelis waktu sekali can bisa kacumponan ku bapak didoakeun ku bapak oge ku aa gelis kaset pamugi hidup sing jadi kulawarga anu sakitu mawadah kaluarga dipeluk bapak gelis dipeluk anak suhun doa dinten ieu bapak parantos tungkas ngajari ngabdi kerajaan para putra alhamdulillahirabbil alamin titipkeun pa kanya bapak dinten ieu parantos tungkas tugas ngejanten rama alhamdulillahirabbil alamin mangga teteh ngali ka bapak anu enggal diwakilan ku aa salajengna aa ngali ka bapak anu enggal disun panangan bapana sejak sungkem pak hiji tawis aja tawis hormat abdi sungkem anu ngawitan ka bapak sejauh yang diangkat putra pituin ku bapak wireh katalitika ku istri abdi pak wireh katalitika ku ceroge abdi gelis kaset anak bapak di aku ku bapak hidup ke sarua anak bapak hidup di HP salaki anjeun gelis di HP pamajikan anjeun kaset didoakeun ku bapak pamugi hidup doa walu ya baca di menuju kebahagiaan dunia atut akhirat dipeluk bapak kaset dipeluk teh anu engal dinten pidoana gagantos kumargi ramakna akhir mantos sukup sami sepuh hidup oge geus suhun doa barokahna kudujakan ramah hidup alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun mangga bapak tiasa linggih ngali salajengna ahilman salik di kursi ahilman jeung kursi teteh ana sungkem kanu janten saroge ana miring salita dirapatkeun kakina sampean dirapatkeun mangga gelis sungkem ngawitan kulu janten bawa saroge hidup disun panangan aana
masa KTP aku kahanapkeun teh masa KTP geus digitawis ajen awis hormatkeun janten istri karo janten calon sungkem anu ngawitan hidup surga hidup ka enama gelis aya inu janten caroge hidup didoakeun ku sadayana pamung hidup sing janten istri anu solehah istri anu dambak kudu janten caroge hidup akhir mah sambil didoakeun dina manahna kanggo istri hidup doana bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syariha wa syarri ma jabaltaha alai. Dipegang bahu tetehna dua nana tetehna tangga saalif bagian Hilman kapayun saalif dipegang bahu teteh tangga saalif tangga gelis tangga disum teningna hiji dua tilu tangan tersekap alhamdulillahirabbil alamin. Mangga pagar ayu di belakang saya kemana pagar ayunya berduaan guys oh ya kini cantik berbaris punten mana sakupul artos sareng permen sakupul lah kalau pengantin dua kupul berarti apunten kanya para kesepuhan keluarga besar di pengantin istri oleh Tuhan Komaket kanya para inong sudah apunten simkuring sanestiasa iman hijitawis kadede ngalangungan titip Yumna Wedi kita baris mimpi dina prosesi sawer pengantin mangga dipasihan sakupul ewang teteh pengantinnya dipasihan sakupul aana dipasihan sakupul kamu simbol meni meni pelit isa sing seueur ka alo teh sing seueur tabihan deui ngalah kalau ngaseuh hiji deui ada eta teh lila moal meni diatur atuh dewa kanggo ngawur mah ke saros pengantin ngawur mangga beli-beli di luar beli di luar urang lanjutkeun kana prosesi saur pengantin Bapak Ibu ieu mah hiji tawis kasih ti Yumna Wedding oge kalasan simkuring firman MC dina mimpin prosesi sawer pengantin urang halangkeun weh dina tatar Sunda rajah bubuka sawer pengantin Bismillah ngawitan hidung nyebat asma maha suci Gusti nu maha kawasa maha welas maha asih sembahan urang sadaya lahir tumakani batin burgi nulur tawur kecil nati nabi mawat Nabi Sulaiman sugihna dina walagi jembarna dina waluya goni nataran diri tah kitu mun dicucruk si sawer teh anaki lain ngan saukur beas jeung koneng anu disiksik mangrupi uang rispis tapi silih surti amin ya Rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan mangga awurkeun mah kana kieu kaluhurkeun tah siap teteh nang adeg sareng aa pagaweuna mangga kapali ulah di halangan kurang langsung awurkeun ibu nu tak punten di pangkartos gradu jodoh teh acan saur sapu kapungkur mah saha anu kenging artos salaran di panganten eta teh sok didamel jimat anu teh acan nikah sok engal kenging jodoh anu tos nikah sok namihan
namihan rezeki ibu ya karena eta wae namihan rezeki na maksudna ya pitungan katilu teh sing talik 1 2 3 awurkeun nah sok tos sakabana takut ibu sapa takut ibu sok bukan dia ibu lah Buti Al-Halim geus samis na bu hoyongnya oh tara oh terus tara ibu oh, awur bangsa, siapa takut? Ibu abi malah boleh dijawab. So, awur, sawerna di awur. Oh, itu bu, Pak itu Pak kapanggung Pak. Mohon lumayan sang kamu ieu begadang. Oh, tukang san maka mau apa opik bae Allah kana ming teh gesak jeung Gusti, siga ka kabogoh. Mau ngomongin teh kana ming teh. Nah, nya sok tara ngawartosan eta. Aduh Gusti Bu Besan. Ari kitu teh ya Allah. Alah, saraa aya kanyut kunang. Gusti, saya anu kengeng kanyut kunang. Kumargi ate pamungkasnya. Nikah pamungkas teh. Aya ka dieu kanyutna. Kapal dieu kanyutna kunang. Aduh ya Allah, Gusti Allah, eta meni gede gitu kanyut kunang. Apalin dia hiji, apalin dia kanyutna kunangnya. Atau sebenarnya aya hiji deui apalin dia mama, apalin dia mama ya. Dia anu nyawer, apalin dia, so. Alah teteh kenging kanyut kunang aya kene teteh kanyut ayo jadi kapal dia iya kapal dia alah ku tukang video euy bawa kater kawin arama atos sadayana ibu atos alhamdulillahirabbil alamin kumargi abi mate atos alhamdulillah kalau ngajuin karena sesi pose pengantin nanti ke sesi foto keluarga dari mempelai pria yang sudah siap boleh langsung untuk keluarga karena pengantin akan berganti busana menuju